Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi nyungkeun hamputeun Bapak Kepala Sekolah miwa Bapak Guru anu dihormat. Anu kusim kuring dipihormat nyaeta para tamu undangan, para wali sareng rerencangan sekolah anu kusim kuring dipikacinta. Langsung ti payun hayu urang sanggakeun puji sinar syukur ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparian kasehatan jasmani sareng rohani dugi ka dangun ieu saderek sadaya tiasa ngaluhurkeun uleman sim kuring dina acara perpisahan siswa kelas 8. Mugi salam mina salawat salam mugi tetep dilimpahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mugi acara perpisahan siswa kelas 8 dikawitan ku maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi Allah maparinan keberkahan supados ieu acara tiasa lancar ku lengkap. Ibu Bapak Guru rerencangan sareng para tamu undangan nu dipikahormat. Abdi sajan pananten acara ngahaturkeun nuhun teu acan kana pangumet emut kana acara nu parantos kacatet ku panitia. 1. Bubuka ku basmalah bebarengan parantos dilaksanakeun. 2. Laran bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. 3. Acara salajengna ngarespon bintara ti Bapak Kepala Sekolah. 4. Tanggapan wancana ti siswa kelas 8. 5. Jeung pantalina respon wancana ti siswa kelas 8. Panutup jeung doa nyaeta rerenceing acara pembukas. Anu dipikahormat para Bapak miwa para hadirin anu dipikahormat, ieu acara perpisahan murid kelas 8 sing penting dina waktos ieu kanggo rarancang acara salanjutna nyaeta maos ayat suci Al-Qur'an ka para rarancang acara anu geus ditengtukeun dipikeun pinuhan tujuna dina jeung waktu. Sakitu seueunana acara perpisahan kelas 8 nyieunkeun dipika upami aya nu sakalepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.